Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa ba'd. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Dina yesa'ah tepat dinten Sabtu Minggu 2 Agustus 2025. Sadayana masih diistimewakan Allah biasa menghadiri acara syahriah kata Nabi pengajian bulanan pelayan tamu Allah dan Rasulullah PT Mitra Mina Sejahtera. Mudah-mudahan sadayana dihasilkan ilmu anak ketika mulih di majlis aktif sadayana sing nabi kabarokan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Spesial kanggo sohibul baik rasa Kiai Haji Jubah Biru. Mudah-mudahan program-program dakwah nasi dilancar ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk bagana nanti kemajuan. Oke, terkhusus kanggo pemirsa Syekh Usyuina. Pemirsa AA si kakak anu parantos masihan ilmu anu luar biasa. Mudah-mudahan mantuna paos yuswa sehat jiwa raga. Oke, tiaya rasa bosan kanggo transfer ilmu ke urang sadayana. Oke, ngaturkeun nuhun pemirsa guru urang sadayana. Pemirsa Kiai Pepen di Leuwih Nutup sebagai sohibul wilayah Al Istiqomah. Atur nuhun ilmu tafsirna. Oke, paling inti ka presidir anu bakal nganggokan. Oke, para peserta yang hadir baik bisa ketutupi. Mudah-mudahan silaturahmi ieu sehingga buahkeun wa ayyun sa'alahu bi athari dunia sebelum kena dalam kebaikan. Ada hadiatuna ila hadrati sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati Syekh Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Al-Qayyim dari Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. La tatarqab ojo nungguan sirah ayyuhal muridu eling-eling kang ngarepkeun furugol agyari ing habisna pirang-pirang kang dia alwaridati kang tumeka ala qalbika maring ati sirah wa iya hale utawi al agyar dulumatun iku pirang-pirang peteng tahdusu kang anyar dulumat bihi ing dalem qalbu tuhawilu hale mengkolkeun ya al agyar kata Nabi mengicat kata dulumat upami karena dulumat jadi hal tina domir nu aya dina tahdus anal jumal ba'dal ma'arifi halu tuhawilu hale mengkolkeun dulumat bainahu ing dalam antara qalbu wa baina syuhudil maula lan ing dalam antara nyaksian pangeran wal huduri lan hadir ma'ahu sarta al maula baina dalika mangka satune mengkono la tataraqab iku yuk ingka mutus kendali ka ing sirah anu wujudil muraqabati saking ayana muraqabah man mungkin hate lahu maring Allah bima ing dalam barang buah kang uti Allah iku mugi muka kang netepkeun sirah ing dalam minal amali nyatana saking pirang-pirang amal alati tatawassalu kang tumeka sirah biha kalawan alati maksud amal ilahi maring Allah wal matlubu mangka uti kang den purin min ka saking sirah iku al muwadhabat alang mungkin ada waktu alamai kata sebarang anta kamu tuh istri kubin lemah wa muraqabatul maula lan muraqabah Allah bidalika lemah
wala tastaqil lan ojo katungkul sira bima kalan barang yuri kang nekapkeun Allah wa iman ala qalbika maring ati sira indul matin nyata saking peteng awan nurin atau cahaya walau qala jeung lamun ngandi kamu sonni fa inna dzalika yubtinuka amma huwa muknuka ing kalimat fa inna dzalika yubtinuka amma huwa muknuka lakana mangka aya kaul iku awal lebih utama kritik wa wajhu kauni lan utawi wajah ayana dalil iku kuatian kang mutuskeun iku anan nafsaka satuhune awak sira iku tusawil bujuk ya nafsu laka maring sira wa taqulan ngucap ya nafsu lau kunta lamun aya sira iku min ahli iradati sakna iradah lama warodat mangka yakti ora tumuka hadil agyaru opo pirang-pirang ikang lian malaika maring sira ma'al kasrati ibadah tiga serta ibadah sira Faya sajila mangka katungku opo buka di sira bihadil wasawisi kalawan iki pirang-pirang waswas warupama sawalat dan terkadang ngabujuk ya nafsu laka maring sira arrujuma ing balik kamasak barang antau di sira iku qasidu kang ajaibna wa tarkal amali atau kang arrujuk wa tarkal amali lan ninggal pirang-pirang amal as-solihati kang solih wa sababu hadil agiyari lan disabab pirang-pirang kang yang goliban alai kang galib iku barang yari dukang pemukama alai kang maring sira min atari dunia nyata saking pirang-pirang dunia wa dalika timma iku amrun perkara labuda kamarak naula iku tetep minhu saking yaman walida lan kerama amat pola nani kamu sakit la tastakrib ojo milang-milang aneh sira hukum al-aqdari ing terjadina pirang-pirang kang tutap al-mujibati kang adorong netepkeun lil aghyari maring pirang-pirang kang lian balil agyaru balik uti pirang-pirang kang lian bidat ya dalam data agyar iku abdan leuwih tutap madum tak salah kita tafsirah iku fi hadihi dari ing dalam iki desa dunia fa innaha mangka satune ya hadidar iku ma abrozat para martelakeun hadidar ilama anu barang dua kang utina iku mustahikun kang hak mustahik wasbiha iku kang hak nyipatanana hadidar wa wajibuna tihalan kang wajib nyipatana ya hadidar ayo wasbiha tegasna sifatna hadidar al mustahiki kang hak wa natiha jeung sifatna ya hadidar al wajibi kang wajib ay al-lazimi kang lazim kang biasa wa min daruriyatihi mangka iku tetep saring pirang-pirang darurina hadidar wujudul makarihi utawi ayana pirang-pirang kang dan pikasengit wal masyakilan pirang-pirang karepot biaya ilmu hadidar wasayatilan besok bakal mekobat lan diupepeling ala hikmati dari kemarin hikmah namun konon wujudul makari wal masyak di kauli kamar kamu sohib wa inna maja'ala tanpas yang ngajadikan Allah ing hadidar mahalan ing tempat bil akyari gede pirang-pirang kang lian wa ma'danan lan sumber liwufungil akdari gede tunggara pirang-pirang azhidan karena arah-arah zuhud dan la kamaring sirah bainal hadidan wa min kalamina farisodin ilan ikut dalam lan ikut tersaking sapali cariyosan Syekh Ja'far Shadiq radhiyallahu anhu man tolabama lam yuhlak at'aba nafsahu wa lam yuzak man utawi wong iku tolabam muliman maing perkara lam yuhlak kamaraden damal ma at'aba maka nyape dan nafsahu ing awakna walam yuzak lan raden rizkiana kila dan ucapkan lahu maring Syekh Ja'far Shadiq wa malan iku opo dalika uti mengkono-mengkono malam yuhlak ola ngandika Syekh Ja'far ar-rohatu iku ngarasa senang di dunia itu bayang bagi maka sejauh jalil murid kere murid as-sadiqi kang bener ala yaltabita opo yang tak orang menoleh murid di dalika kere mengkono malam yuhlak wayajidda lan teman-teman minyangannya sungguh-sungguh yang murid disairi inggelam lumaku hatta tatu maseka metu muncul alai maring murid syamsul ma'rifat tasbih balik syamsul ma'rifat opo ma'rifat kang kaya sarang payun ma
maka dan lebur anu saking murid wujudul agyari kopaya pirang-pirang kami wa tazululan ilang anu saking murid al-aqdar opo pirang-pirang reket bimusyahadatil ajizi kalawan nyaksian dat Allah kang maha mulia al-ghafari kang apeng hampura sumakola isi something dari beras kasinan barang proyek. Bismillahirrahmanirrahim. Dawu musannif Syekh Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Al-Qahilah Sakandari. La tatarqab furuqul agyad. La tatarqab ulah ngadaguan maneh. Ulah nungguan anjeun hitobna kamurid jalma anu keur mapai menuju ridho Allah. La tatarqab ulah nungguan anjeun ayyuhal muridu eling-eling murid furuqul agyad. Kana kosongna beakna pirang-pirang selain Allah. Nyambung hikam. Fa inna dzalika yuftinuka an wujudil muraqabati lahu fi ma huwa mukimukal. Dawu Imam Ibnu Athaillah anjeun ulah ngadaguan salse. Anjeun ulah ngadaguan senggang. Namun margina sabab lamun ngadaguan senggang engkena ti aya tindakan jeung aksi ngaakibatkeun yuktiuka an wujudil muraqabah. Ieu mah arek sahariahan di peta pengadaguan salse engkena jadi tes sahariahan. Lamun rek nyambung. Nah, presiden ieu. Ulah ngadaguan izin jegur we. Dan eta teh moal ajan. La tataraqab furuqul agyan fa inna dzalika yuktiuka an wujudil muraqabati lahu bima huwa mukimuka fi. Upami bade ibadah pengadaguan salse. Sabab lamun ngadaguan salse akhirna sikap tersebut ngaakibatin moal ibadah. Lamun rek berbuat kebaikan tong ngadaguan salse. Derwe ketika ada kesempatan di situ berbuat. Di sini sindir ku Allah di surah Al-Munafiqun ayat 9 ayat 10. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Aituna wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut. Aranjeun kabeh kudu ngainfaqkeun harta sebelum datang maut. Jadi sedekah paling hebat, hibat paling hebat, wakaf paling hebat adalah Qur'an Karim karena aturan mau. Sebab saatnya maka kembali ke bab Malimatul Safar di Warung Kiara. Lamun hayang umroh pengadaguan nasi hijab pesawat tak itu model. Coba jadi makan talarkan ya, Pak. Nama margina lamun pelit, nah berarti jalma pelitnya jalma anu menunggu nama burukul agyad. Ngadaguan taufik, ngadaguan hidayah. Pas umroh ngadaguan nasib, tapi jauh itu hingga dibawa hingga. Umroh haji itu ngadaguan nasib. Nah margina sabab fa inna dzalika yuktiuka anu judul muraqabah karena mal ini. Ayo benar aku, nasibna teu datang-datang ngadaguan ini. Akhirnya tidak ada titik temu. Ya Allah ya Rabbi. Kumaha menjama pelit alias arek sodaku, arek infak, arek berkorban yang pesantren Mangga Uni Domia teh engke heula. Seringan keur kabangun. Ya kumaha we atuh Imam 5 juta cerah pasti atuh urang teh bareng-bareng motivasi. Tapi motivasi tanpa aksi itu halusinasi. Kumaha tanya riosna? Ijroil datang nanti, ternyata mah terang WA heula enggak. Aya pemberitaan heula, kumaha pelayan mana mau disukan dahulu. Begitu Ijroil datang rek menjemput karena kontrak sudah habis. Robbi laula akhartani ila ajalin qarib. Gusti undurkeun ajal abdi alim bungkus ayeuna.
Malaikat balik bertanya, naon alasan maneh make menta mundur? Fa as-sadaqo abdi rek ketua sodaqo wa aku minas solihin rek jadi jamaah soleh. Di bab adek ayat terakhir surat Al-Munafiqun wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha, di mana ajal geus datang bisa diundur. Maka didikan hikam adalah, jadi ternyata hikam bukan mengajarkan pengangguran, hikam mengajarkan talalangke. Gerak cepat, gercep hikam. Buktos nah hikam. Jadi cek sahat ngaji tasawuf jadi pengangguran masalah tasawuf memang tak sanggup. Jadi hikam mengajarkan on time lah. Ingat, la tatarokok urugol agia. Tafsiranna ay al waridati ala qaulika wa hiya tulumatun tahdusu. Jadi mun arek ibadah, arek murokoba, rek mantengkeun hate ka Allah, tong ngadaguan hate bersih, da moal bersih-bersih, keureuh. Abdi mah sanes can hoyong bade diajar masak Quran teh panawi hatena masih kena pabeurkeun usaha. Jelema katipu. Ya Allah, Bang Kirija berbuka modal yang sian karomain. Anu mana tuhawilu bainahu wa baina suhudil maula wal hudrima. Anu mana ieu dulu mah disebut sawaki lah lamun dina Minhajul Abidin. Gangguan-gangguan hati teh anu mata membelokkeun rek fokus ka Allah jadi terus. Fa inna dzalika yubtimu ka wujudil muraqabati lahu bima huwa mukimu kalah. Urusan kurang manteng jeung henteu, khusyuk jeung henteu, ditarima jeung henteu, maju henteu eta mah urusan Allah tadi dari Rasul. Ai minal amali lati tatawassalu biha ilaihi. Kumaha tu sikap urang? Pal matubu min kal muwadobatu ala ma antapi. Nu ditugaskeun ka urang mah wa epot al muwadobah ala ma antapi. Sing kontinu, sing konsisten karena profesi urang layak. Eta. Ya bisa. Di pasian bagian jadi penceramah, pakai pikiran jadi hayang jadi politikus. Dekeng palmatu mungin kalmua dobatu alama anta fi. Nu dituntut kusara hikamah sing muatobah. Sing anggar sing langgeng. Sing konsentrasi. Wa muraqabatul maula bidalik. Sing manteng ka Allah. Pokona mah inget we sahriaan tah. Dari masalah utama pada boga sadaya wa bubar di dieu teh Allah turunkeun rezeki jangan lupa. Oh, tetep. Amin ya Allah. Dari Natali Mutalib sahur ilmu lamun dibayar kami sabaraha? 1000 dirhamnya 100 juta lamun beres ngaji 3 kitabnya. Rokok sabaraha huruf dan ras tafsir Jalalain sabaraha huruf enahika ditawas teuing khuswatnya ditawasulkeun ka Allah geus kabubur kitu dia. Sahur teh berarti 100 juta. Mana mereka lagi Allah kan lagi 5 kali. Berapa lagi barokah nawe? Pastilah semua yakin. Iya, darah kosong. Wa wajhu kaunihi waqi'an anna nafsaka tusawwilu laka. Kunaon ayeuna musannif ngajarkeun urang kudu konsisten. Sabab kebiasaan nafsu mah adalah tusawwilu laka. Sok ngabujuk anjeun. Dibujuk. Wa taqulu nafsu ngomong kieu, lau kunta min ahli iradati lam awarodat hadil aja. Make aya nyanyian setan, aya bisikan kan hati, lain hatibnya. Nafsu ieu mah dalam mane biajingan mamanya. Lam mama santren, mun santren. Cek nafsu ieu. Rek naon santren di mana umumnya dia, da mane teh jadi kiai mah teh kudu santren ku Allah takdirkeun kuat nama amruhu idza arada syai'an ayyakum fayakun. Tong teh kana santren cicing we di kamar yang ada panunya segede halo. Rek naon si al-haramain kecape-cape dibang menang duit pisan seperti gede cek saha nafsu. Cek nafsu kitu nya. Kecape-cape da jalma
pada nasib ka tanah suci mah ke oge teh kudu digawan disampereun kumaha ge ada ini teh nafsu gitu. Sedangkan tugasna ge palmatu bungin kalmuan rupa. Geluti tekuni profesi jeung tugas masing-masing. Kedu ngahasilkeun buah Allah. Ngan lamun alus ma asoba kamin hasanatin pamin Allah, lamun siarna ka belah A, ka wilayah A menang jamaah 5, berarti di Allah mun diampuna berat. Wa ma asoba kamin sayatin pada yang pamin nafsi, lamun dicoba ku baturan ku petasin jen parimakeun. Jeung nafsu laukun tamin ahli irodat ila mawarodat hadil agyan alaika maka salti ibadatika. Lamun anjeun ayeuna ditakdirkeun ahli irodat atuh moal aya gogoda kana hate bari anjeun loba ibadah akhirna payastagila kol buka di hadil wasalis akhirna hate anjeun bakal fokus kana godaan jeung gangguan. Ya betul asli rek inget ge tuh di muridilan buat bayar umroh biar mampu. Reknya seharian ini atau nah si eta aya ini nambah ke presiden. Rek on time jadi no on time. JM. Warubama sawalas lakar rujukan amaan tak kositu terkadang ieu nafsu teh ngabujuk anjeun supaya kembali tina perkara nu geus ditekuni. Lamun geus tekunina saharian teh jadi pere, eta bujukan nafsu. Geus resep si al-haramain teh jadi mundur geus atuh rek keluar di peta teh, naon sababna teh pengen wae jamaah eta teh bujukan nafsu. Da meunang jamaah jeung teu eta mah kumaha nasib ti Allah anu teknik marketingna teh hiji. Ieu mah boleh menang jamaah kumaha atuh promo dina we agetara. Ulah sok ngabade ka pangeran bisa jadi paham Jabariyah. Moal nge-share, moal iklan, moal promo padahal medsos kumplit, moal Gusti Weda bebenang ta itu Jabariyah teh teh. Nuhun masih kena wargina mutajilah. Udah dijelaskan di kitab Nailul Autor juz keempat. Nah gitu. Promo sih kudu ge sarua, promo dina TikTok, dina IG, dina WA. Nah, kalau pohon pada eksekusi. Nah, 5 itu eksekutor nama. Kata godegan oke. Tanda tangan banyak mah tanda rekan itu dengan betul. Nah gitu. Ada Jika aya bisikan dina hate ngajak kembali ke masa lalu, ngaletak ciduh lah bahasa Mandarin nama. Tah eta teh bisikan nafsu. Yang lalu biar berlalu, anggap saja belum lagi. Kita fokus ke depan untuk menggapai masa depan biar Kalimantan kembali ke pacarnya. Ya Allah, batar kalau amalin solihah. Tuh kan, kahayang nafsu mah hiji kembali keluar tina tugas anu geus ditekuni, kadua ninggalkeun amal soleh. Di jama eureun ngaji, eureun siar, eureun ibadah, eureun jeung sajabana teh. Nah, beunang. Wa sababu hadhil aghyari goliban ma yaridu alaika min akari dunya. Di mana aku make loba bisikan-bisikan kana hate. Dakwah sangeun ngajar santri Korea, siar haromain sangeun sariahan boga. Sabab pertama mah min akdari dunya esentif. Lomba lah kalimat orang tinggal itu. Akdari dunia karena ke dunia. Ya geuning. Nah, jauh. Ulang-ulang, kita mah ulang-ulang bisa umberin pokok lele. Lain pula di antar pal dan kada ulang. Nah, acara mulut rada sorek cangkeng. Misalnya gitu, misalnya kan tinggal di ekspresi wajah. Minum, ayam minum daletik. Ayam minum barangkan. Wae pot enak luar biasa barokan. Buatin wis puluhan wis dekat ampi. Jadwal nabi
Oh, kalau lain bahasa udah. Kalau dia nggak nambah seorang. Yang genep puluh mulut deh. Wadalika amrun la budda minhu. Aya kabingung, kasedih, kasusah, pangbalu, problem di alam dunia eta mah amrun la budda minhu. Eta mah kondisi anu harga mati net daek teu daek kun. Ngan jelema hirup di dunia pasti boga masalah. Ngan kade ieu masalah dimanfaatkeun ku nafsu sebagai senjata penghancur perjuangan. Ya kan temenang jamaah teh jeung senjata. Ayeuna frustasi keluar we. Jadi leureun siar mah. Tungtuna mah ceramah teu. Sema heueuh. Jamaah umroh teu beunang. Madukun tarah. Ngadukun oge walalu-lalu aja. Habis dikit. Mau bahas tarah mawat. Tak keras kan. Sim goi mah paling resep kana ngaji. Dan ngaji mah sanajan bari ngopi jadi bari nyangeun sim kuring jeung pengarsa aku teu ngahantem da lapar. Kalau bahasa itu canut behak. Ngaji mah tak pengarsa apa punten punten alimun diajakan hijirungan lu ngajian. Lah Ya, kamu tuh. Oh, jadi amplopan pulang. Anjir. Mudung mudun. janten di dunia mah labudanya harga mau tidak mau kudu boga pipisingeun. Wah, kata mah labuda eta. Ieu lamun jelema geus di mah aya kapusing teh cageun. Walida qolat langsung nyambung hikam kedua. La tastagrib hukum al-aqdari madumta fi hadhihi dar. Anjeun tong ngarasa heran, anjeun tong ngarasa aneh, terjadi kasulit, kasusah, kapusing, problem, madum tapi hadidar satu pun anjeun masih kena cicing di dunia. Nah bagina, fa innaha ma abrozat illa ma huwa mustahiq wasfiha wa wajibuna biha, karena dunia ini tidak akan menampilkan kecuali apa yang ada di dunia. Mubalik mau kori di mana-mana oke, pasti mubalik. Sama kamu mobil mubalik turun jadi kori, tiap di foto. Selain itu kan, abdi mah anehnya wiridan rajin duha tara kaliwat wakian balik tos asar. Kemudian aina dalailul khairat dikeureuh tiap penting gitu. Sedekah rajin kunaon dunia hese wae ning has wae la tastakbir. Hukum al-aqdar tong ngarasaan ya mun hese duit. Tong ngarasaan lamun amplop pahile jeung MC. Nah memang dunia mah tempat. Nah. Ya Allah, gini masuk tenang. Tapi kan bukan masalah ini, kamu sebuah deui. Lebaran abdi mah ongko baheula teh mungkin teh disuhulkeun ku masyarakat. Bayangna ieu kampung kosong, nyuhunkeun santri geus jadi, ada yang dibuat dibujuknya. Pangamalkeun bumi sakarupa. Ari geus jadi teh karena dimarusuhan, latas tagri. Kena eta nya mah tempat dibanguseun. Tong aneh. Dengan merawat kembali. Pengalaman siap ujang we anjingan pusat kaset. Nah ini tuh hati jadi kieu ayeuna mah tong aneh lantas dunia mah gitu temannya. Jadi karakter dunia tidak akan menampilkan dan memberikan kecuali apa yang ada di dunia. Mana ad-dunya darul bala wal akhiratu darul jaza. Dunia mah tempat ujian, lain tempat pelesat ngaji urang, sholat urang, ibadah urang, zakat urang, kabeh pahalana di mana? Di akhirat. Anu ini ayeuna barokah ngaji jadi maju, eta mah lain pahala, barokah kakepul hubut beunang jadi maju. Atuh rugi ayeuna ngaji, siang ayeuna dibalasna di dunia ayeuna balik ka dapat mah. Sadayana ibadah rek wajib rek sunat rek alhamdulillah minanas vertikal horizontal ritual sosial kabeh pahala di akhirat ngan kabagian dunia barokah.
Ya Allah. Ah gitu. Jadi akan ibu dikarenakan la tastaqribu mu'alaqdan. Dia tafsirna ay al mujibati fil aqdar. Aqdar teh sesuatu nu ngawajibkeun ngadorong netepkeun ngamistikeun kana selain Allah. Balil aqdar fi dzatiha aqdar aya disebut aqdar mah selain Allah teh padunya selain Allahnya. Hayang motor, hayang mobil, hayang imah, hayang nyanung kan selain Allah. Selain Allah eta mah geus datna aqdar. Memang dakiah nanti bisa dipisahkeun dipusingan pasti. Saliwat kan jadi presiden teh senang saliwat cek anu teu nyaho jerokna. Padahal pusing kan. Nya ari siet geus diblok keur aya jamaah ngurungkeun diri pan pusing teh. Musuh. Nah kalau dicukur kaciri bisa pusing. Nah dipiara, alasanna supaya batur husnudon. Bahwa presiden ini terkena aya kapusing walaupun loba masalah. Nah eta anak indah bagi abdi bina disebut aku bagaimana persepsi apa? Lantas tadi. Lantas tadi. Kumaha we cara jalan. Ulah aneh, ulah heran, tong panik gitu. Lamun di dunia aya masalah ABCD, nah memang tempat dunia ini tidak akan menampilkan dan tidak memberikan kecuali apa yang ada di dunia. Salse eta mah kalimat salse teh geuning dihikaman. Anu eta keur komen salse. Maju bisa. Anu ulah nuan salse. Oh, eta jadi Etlah tatarokoma ulah nungguan sase ketika ada kesempatan untuk berbuat baik. Iya mah jangan menyikapi bagaimana ongkong ketol ibadah tapi masalah loba lantas tadi. Itu ya. Jalan lamun bojo keur hamil contohnya. Bisa aja diajakin hari. Bisi bojo keur hamil toh maneh. Dan dunia mah tempat kehamilan. Tadi teh kemana ada pas saya ngalahirkeun ternyata aya rasa nyeri di dieu tong maneh da tempat dunia. Ngan sanajan bojo keur hamil waktu sarean mah datang sanajan geberangan. Nah bojona ge dibekel. Gagal. Oh, makanya. Oh, akhir siang ayeuna nu jeung bojo jeung putrana iwati ku beun. Tapi lain begitu. Itu mah kalah maru di jam 40. Abdi mah dawa udah kasihangan. Ada mending aku daripada pek-pek. Ngadawa jeung fisika. Beda jeung rakana tuh Kiai Rijal. Harus salam mereka wassalamualaikum ya Rijal gue geuning. Wangi eta teh. Ai Rijal teh jaman taksir kasar tina rojul. Rojul teh isim jenis. Kudu farin min apro bani Adam ala diyam di mukaralon wapian gitu. Jadi kadang parah. Rajul hiji mun dijamak hitungan 19 tapi kamalayani hayat Allah. Jika menjamin ingaran rijal yakin memikul beban yang sangat besar. Rajul lain gitu loh. Ngurus yayasan Al-Wasilah Kalingka. Kurang geus masa tapi anjeun. Es. Allah gunakan imam berapa? Salah jemna. Famin doruriyatiha wujudul makarihi wal masakibiha. Doruri pandina mate kayak banyak. Aya doruri aya naon? Aya nadori mah butuh kana dalil aya doruri mah kudu dilakukan. Naon dalilna kula amis teu ngaji. Gula ditarifan ya. Gula amis mah doruri tamangkeus kapaham bakal teu dudu dalil. Beda jeung nadori al insan hayawanun nati. Misalkan bagaimana hukumnya membaca manakib? Eta mah nadori kudu make dalil. Qiraatul manakibin masnunatun li annaha qiraatul sayyidi solihin wa kullu qiraati sayyidi solihin aina manfaatun li ulul albab jadi yutiju qiraatul manakibin masnunatun. Memakai kias merokap benar. Mohon.
Ya Allah ya Rabbi. Iman doruri. Jadi mudah dicerna, tereh kabalam, tong aneh, salse bae cipae buat wujudul makarihi wal masakibiha ayana kasange kecewa karibu capek di dunia wajar. Bila menyebutkan di dunia capek, doruri hati sareng dasarnya capek. Nguruskeun travel capek, nguruskeun jamaah capek. Oh kucuk tukaran data. Kamari jadi tour leader. Ayo dipimpin jarakku memimpin. Ternyata MMS memang cerdas. Nah sebabnya untuk menjaga tidak ada klasifikasi. Tidak kita ada waktu tamah lafad la min arabiyyin ala ajamin walau yabyadu ala aswada illa bi taqwa akum min adam wa adam min turub. Tidak ada klasifikasi, rek nu jangkung, rek nu pendek, rek nu montok, rek nu began bisa mimpin jamaah. Itu hebatnya MMS. Nah, kan di mata Jawa Barat mah bisa mimpin teh wae pot, memang jangkung, gagah, ganteng gitu. Atau kikatel memang senior banyak. Kurunya weh teh tur leader aja. Leutik beri panganten kene. Si jamaah teh yang mencet. Tapi ternyata skill itu boleh dipertontonkan. Iya. Saat yang gede ya. Tuh tinggal puji Sandi percaya. Jadi ya boro-boro mimpin jamaah umroh awak serangan kelempang seperti itu. Joknya duaeun udah. Nah, eta maksudna mah tiket teh atur mah tiket teh hiji ewan. Ora ujiannya. Terus saya kudu nonton. Bangka gitu. Salah jeung wa saya itanbihu ala hikmati dalika biqoli. Nah, bakal aya pepeling peringatan naon hikmahna di dunia make loba masalah, apa hikmahna di dunia loba musibah, loba kekecewaan. Nah, jawabannya di qoli wa inna ma ja'alaha mahalan lil agyari wa makanan li hukmil aqdar tazhidan laka biha. Sesungguhnya Allah menjadikan dunia ini ku Allah dijadikan tempat agyar, tempat selain Allah. Kemudian wa makanan li hukmil dan makan. Aya kan di dalam jakat makan itu adalah dunia ini ku Allah jadikan sumberna terjadi aqdar. Di dunia ini sumberna kecewa, sumberna ayeuna patah hati, sumberna rugi, sumberna musibah, gagal, jeung saja sumber. Kunaon ya dunia dijadikan sumberna masalah. Tazhidan laka biha hikmahna supaya umat manusia kula sok dipoporo setting kana dunia. Dengan munafik. Gitu. Bicara naon dia? Munafiknya? Dina surat Al-Baqarah ya surat 17-nya. Bagi nanti ayat teh. Masalah pembuka masalah tadi tahu pada nama kakak. Berkah tafsir, tenang. Nyambung gitu. Alhamdulillah nyambung. Salah satu juga. Salah siapa ya? Nah gitu. Kunaonnya dina ilmu tasawuf aya zuhud. Zuhud teh salah tafsir. Zuhud teh ulah bukan dunia, oh teh nyeuna. Emang nyeuna sikit itu cukup sholawat gitu. Sugan butuh semen sadeo takbir keluyung di langit teu bisa. Dina surat Al-Qasas wala tansa nasibaka minan dunya. Ade urusan ibadah urusan dunia. Ngan kudu syukur karena dunia maksudna biarpun dunia na melimpah jadi kiai sultan cara pengusaha jeung presiden ini. Tapi tetap waktu syariat hadir dia hamba contoh pemimpin dulu. Allah, iya dunia hese hirup masih kene pabeulin ngaji hari maneh Allah. Bacakannya langsung laporannya. Salah jeung wa min kalami Ja'faris Shadiq. Aya Ja'far Siddiq kan dipun haruman dia Garut di mana. Aya Ja'far namanya
Syekh Ja'far Shadiq masih kena durian Kang Jemros. Di antawis cariosan Syekh Ja'far Shadiq radhiyallahu anhu. Kita hebat. Man tolaba malam yukhlaq at'aba nafsahu walam yurzaq. Siapa orang yang mencari sesuatu yang tidak diciptakan, maka ngaripu awak sorangan. Sing sahaja mah neangan sesuatu nuku Allah teu diciptakeun eta teh nyapekeun awak sorangan. Gila, jadi. Kil wala yurzaq. Moal dirikian alias moal menang-menang. Kila lahu wa madaka qul ar-rohatu bidunya. Allah tidak menciptakan kesenangan di dunia. Mohon maaf. Kesenangan itu adanya di akhirat, di surga. Allah tidak menciptakan roha kesenangan di dunia. Maka siapa orang yang mencari kesenangan di dunia tidak akan pernah dapat karena Allah tidak menciptakannya di dunia. Sa senang-senang aja lemah tetap kayak kapusing. Mobil boga pajak liwat. Pajak geus dibayar, pemajikan coba. Sadaya. Abdi mah mobil lawet teu. Enak ditanggul, gak enak ditanggal. Mobil dituding. Maka ini kalimat indah. Man tolaba malam yukhlaq at'aba nafsahu walam yurzaq. Sing sahaja mah neangan sesuatu yang tidak diciptakan Allah maka nyapekeun awak sorangan walam yurzaq. Moal dapat. Jadi jangan berbicara, si ieu mah senang, bohong. Kabeh oge tibang casing. Asli mah sanes. Oh, wah, eta mah pasti senang we. Sawahna lega, kaplingna seueur, aset jeung omset miliaran itu eta triliunan, bohong. Mana taras sae teh tibra, cenah garo. Kok hujan gede, nanya jelema punggar papai-papai kalau nggak pakai tudung. Rek mana tanggo, sadaya. Jadi kalau mengatakan si ini senang, sebenarnya si Hikam tidak, karena Allah tidak menciptakan senang di dunia. Jadi ketika orang berbicara punya masalah, yakinkan semua yang ada di sekeliling pasti punya masalah. Nah, ketika punya masalah, rek ageng, rek pribadi, rek umum, lantas tadi dong heran. Nah, lain tempat senang. Mana cut? Iya, bener. Darek tuang di kudu macam lah kita, bangga senang. Dipanggil lagi, atur rek ngaplopan, mah ngaplopan, mereka iya itunya siksa lah 2 jam nih ya. Maka dulu nggak tahu. Anu paling lucu manggil guru nih ya. Ayo dipakoskan ke guru. Beres ngaji di amplopan, aku arek merek ke guru mah mere, wete kudu dipanggil ngaji. Kenapa tuh dia di PKMS pakai seharian? Iya mas sanes panggil guru, tapi hiji silaturahmi nomor kedua supaya ngapalkeun babarengan. Jadi abdi mah jeung aap di ngaji pepet geus ngarti belanina ngarti. Akan borangan. Sanes borangan transfer segera beli. Oh, gila banget. Kesimpulan anak, pakatnya bayan bagi bil muridi sodiki ala ya'tamida biblidan. Sepantasnya bagi seorang murid yang mencari doa Allah mau ke jalan akhirat, lamun bener aja muridna ulah sok berpaling karena sesuatu anu teu diciptakeun kok. Fokus we ka ngaji mah ngaji lah. Urang jamaah umroh teh kumaha engke. Geulah. Oke. Wa yajida pisairi. Oke sing sungguh-sungguh atau mengarungi perjalanan duniana hatta tabu'a alaihi syamsul ma'rifah. Ketika ngerti mengaji mah ulah bosanna atuh ngaji usul fikih sanajan pusing dan memang suatu saat pasti Allah dibuka dan pusing soalnya kakak papa ngejeun kitabna mun papa pikir sabulan sakali deui tadi loba alfa wajar
yang ya cuma pribadi simpuri mah keuntungan dalam mengaji formal mah di pesantren wakatnya nyurana salah kadang saya apa menang logatnya menang dua lamar tiga lamar mah surana surah pengembangan pengerasa apa panu dihadiri lain santri menhadir kiai unggul butuh berkembang bahan buludan nanti setor ya kata cuma buludan jadi 15 tahun jadi anak tuan mulut ada payun mahaan wujudul agyar wa tazuru anhul aqdar di musyahadatil azizil ghaffar. Lamun jamaah geus ma'rifat ka Allah, mengenal Allah, apal karakter dunia. Jadi ketika menang masalah pasti sedih. Nama sahabat datang Pak. Summa qala tuluy ngantikan musannif. Ma tawaqqafa ora kandeg ora geureun ayat asaro tegesna ora sulit matlapun opo pamurih mimma qolibi dunia kang tetep saking pirang-pirang pamurih dunia wal akhiratu lan uti akhirat anta utawi sira iku tolibuhu kang murih matlab birokika kalawan pangeran ay mulahibun tegesna kang ngalirik bihali qolabihi di dalam tingkah murina ya matlab robbaka ing pangeran sira hadirul qalbi kang hadir hati ma'ahu sarta rob mu'tamidan aina kang tetegenan alai maring rob bi taisiri dalikal matabi ing dalam ngagampangkeun mangkono pamuri wala tayasaro jeung ora narima gampang matabun opo pamuri anta utawi sira iku tolibu kang muri matab binafsika kalawan awak sira biat kunta kalawan aya sira iku gopilan kang lali anhu saking Allah mutamidan kang tetegenan ala haulika maring upaya sira wa kuatika lan kakuatan sira paman makau teong iku angzalan empatkeun man hawa ijahu ing pirang-pirang pangabutuh man billahi kalawan Allah wal taja lan nyalindung man ilahi maring Allah wa tawakkala ing pasrahman wa tawakkala jeung masrahkeun man bi amrihi ing dalam urusan man kullihi tegasna sakabeh amar alaihi maring Allah afa mangka bakal nyukupkeun Allahu iman kullamun natin ing sakabeh biaya wa qarraba jeung bakal ngadeukeutkeun Allah alaihi maring man kulla wa'idin ing sakabeh kang jauh wa yassara lan ngagampangkeun Allah lahu kedeman kulla asirin ing sakabeh kang sulit wa man utawi wong sakan iku tenang man ila ilmihi maring ilmu man wa aqlihi jeung akalna man wa tamada jeung tetegenan man ala haulihi maring upaya man wa kuatilan kakuatan man wa kala maka bakal masrahkeun hu iman Allah taala sapa Allah taala ila nafsihi maring awakna man wa khodala lan ngahinakeun Allah hu iman palam tanjah maka ora berhasil matoli buhu opo pirang-pirang pamriman walam tatayasar lan ora gampang opo ma'aribu pirang-pirang hajat man walam maka jeung sama saya walima lan marimaran kana akan aya mani ibu min asrofil matolibi saking pirang-pirang saking leuwih mulyana pirang-pirang pamulih wa aqrobiha dan leuwih parakna al-matolib lil qawati kede pirang-pirang kang mutuskeun wal mahati pilan pirang-pirang kang sulit ahdul muridi walima khobar qadam ahdul muridi utawi ngalap ngarapna murid hala suruhi ing tingkah mapaina murid wa nihayatihi lan finisna murid fi suluki tariqi ing dalam mapai tariq khososo mangka nangtukeun Allah mangka nangtukeun ya murid ku ing suruh bil itinai kalawan jabanget bihi kalawan suruh wala makana jeung samang saya kalakuan iku min asrofil matolibi jawabnya apa khusus salah jamnya jadi laparnya janji saya maaf pusat
salajengna hikam ngajawab jalma anu sok ngeluh kunaonnya itu saya teuing ma tawaqqafa matlabun anta tolibuhu birobika wala tayassara matlabun anta tolibuhu binafsika. Tidak ada kata sulit kalau kamu mencari sesuatu dengan Tuhan, dan tidak ada yang gampang kalau kamu mencari sesuatu dengan tangan sendiri. Kalau mau hese gampang soalnya. Nama kita pan asal sewe jadi tepang dia bisa dilempar. Kan ini kita buku dulu jadi buku di mana? Kitab Samawi itu 100 obatnya, 100 obat. Kemudian dikumpulkan dina Al-Quran, Al-Quran dikumpulkan dina Fatihah, Fatihah dikumpulkan dina Basmalah, Basmalah dikumpulkan dina Basmalah. Kenapa dina Basmalah? Sebab Basmalah disebutkan nuqtatul wujud, titik pengadaan. Maka disebut nuqtatul wujud dina kitab Sanusi, kitab Tauhid. Ba itu adalah bikana maka wa biyakunu mayakun ai bi kudrati wa irodati kana makana wa bi kudrati wa irodati mayakunu mayakun. No ayat ayakeun eueuh dieukeun. Nah, bukaskeun ku hikam. Ma tawaqqafa atabun. Teu hese aya ma tanasar teu sulit. Matlabun hiji matlab sesuatu yang dicari. Ieu mah dua min matoli dunya wal akhirah. Teu hese cenah hayang mobil. Teu hese hayang motor hayang gedong. Teu hese hayang laku ceram wal akhirah. Teu hese hayang ke tol ibadah. Anta tolibuhu bi rabbika, anjeun mencarina dengan pangeran anjeun. Imun aya kahayang libatkeun Allah gitu. Mutra sirah-sirah. Jadi tadi kita serang jadi mutazilah. Jadi baik ya. Ayat mulahidun fi hali talabihi rabbaka. Wayana setiap orang buka program Gus, lamun hayang sukses naon bae lah, arek urusan dunia jeung akhirat, tolong mulahidun fi hali talabihi rabbaka. Libatkeun Allah. Mana didikan pesantren mah? Aya kahayang wirid heula, aya kahayang hadiah heula, aya kahayang duha heula, aya kahayang waqiah heula. Eta teh cara anu cocok dihikam ketika aya kahayang melibatkan Allah. Ya mun aya rek ka mesin ATM teh nabung heula gitu lain moal palu. Nya kalau beda ka mesin ATM nabung heula. Ieu mah nabung teu ka ATM 4.000 eta. Urusan jeung sapa? Kedua, hadirul qalbi ma. Jadi Allah selalu dihadirkan dimanapun kita berada. Aina ma takunu, kamu nama maut dan surat An-Nisa, aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Terus katilu muqtamidan alaihi bi taisiri dalikal matlab. Orang selalu berpegang teguh bahwa Allah yang memudahkan apa yang kita cari. Jadi cik berarti cik sirah Sukabumi mah hese sote cek urang ka Allah nunao teu hese teh mustahilnya tadi kabeh ma tawaqqafa matlabun anta tolibuhu bi rabbika. Apa yang kami cari tidak ada kata sulit ketika Allah dilibatkan. Mana buktasna Ali Imran? Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turab. Sesungguhnya perumpamaan Nabi Isa adalah seperti Nabi Adam diciptakeun tina taneuh. Allah nyiptakeun Nabi Adam tanpa bapak jeung ibu. Mudah kau. Kemudian Allah nyiptakeun Nabi Isa hanya ada ibu tanpa bapak di biolog. Punasroni piraku cenah ya orang tua bapaan make piraku tuh Nabi Adam lebih dasar teu bapak teu itu ngajaran eta mah jangan buktikeun kun faya wala tayassara matlabun anta tolibuhu bi nafsika. Tidak ada sesuatu yang dicari akan terasa mudah kalau kamu mencari dengan diri sendiri.
Kegiatan tuh kunaon di peta MMS sok aya sahriahan ngayakin sahriahan teh di samping ngagukurkeun hitobullahil muta'alliq bi af'alil mukallaf iktalu iktidu anjajiman tadi adalah melibatkan Allah. Da beurang penting tibang rapat ngobrolkeun bagaimana caranya peta mendapatkan jamaah eta mah mutakan di kuluran. Ketika orang ngayakeun pengajian sabulan sakali ieu teknik yang paling efektif melibatkan Allah. Jadi jamaah tidak bisa dicari. Mana malam Jumat? Buswan naos kan itu. Kasih maha Allah. Berarti konsep komit kan. Tapi di bumi geus ngatosan 20 jamaah rek lah. Itu pas kurang ya. Naos di bumi geus ngatosan berarti. Gitu kan? Ya Allah ya. Jadi larang melibatkan Allah mah anu dianggap mustahil kurang maka jadi mungkin. Anu dianggap sulit kurang bakal terasa mudah. Tapi lamun Allah tidak dilibatkan hanya kutak-atik hulu. Nah, siap-siap. Nu gampangnya maka jadi apa? Maka jadi susah. Wala tayassaro matlaqun anta tolibuhu binafsika. Mana contohnya? Bi an kunta gopilan an hiji anjeun mopohokeun Allah, mopohokeun tugas. Kedua mutamidan ala haulika wa quwatika. Oh, pede. Saya mah kan sudah terlatih. Oh, hebat. Faman anzala hawaijahu billahi wa taja'a ilaihi wa tawakkala fi amrihi kulli alaihi kafahu kullu munatin wa qaraba alaihi kullu ba'idin wa yassara lahu kullu asirin. Sing sahajalmi anu memposisikeun pangabutuhna ka Allah. Sing sahajalmi anu menempatkan pangabutuhna ka Allah. Kadua bernaung ka Allah. Katilu sakabe urusan dipasrahkeun ka Gusti. Maka jawabna hiji kapahu kulamunatin sakabe ongkos biaya dicukupkeun ka Allah. Kadua wa qarraba alaihi kullamaidin. Kadua anu jauh bakal didekatkeun ka Allah. Nu katilu wa yassara lahu kullan asirin. Nu sulit bakal dimudahkeun ka Allah. Syaratna naon tah? Hiji anzala hawaijahu billah, kadua iltaja'a ilaihi, katilu wa tawakkala fi amrihi kullihi alaihi. Syaratna tilu dijawab tilu. Ulah yang jawab daya syarat aneh. Dan terjadi kalah berarti enggak benar. Ya jawab daya syarat. Itu bagus. Jadi anzala adalah 3 syarat. Kemudian mana isim syarat? Iltaza'a syarat kedua sebab diatopkeun waw sebab pengerasaan tadi tahik sabiqu sahabat. Kemudian katilu wa tawakkal dijawab hiji kapahu. Jawaban kedua qarraba, jawaban katilu yasa. Tinggal diasupkeun pada hikmah dengan waktu seorang tapi dengan awak sorangan. Gunanya biaya teh cukup-cukup. Mana mangan penting dulu. Sopo ka pangeran. Gunaannya boro-boro deket jadi jauh, boro-boro jauh jadi deket, deketnya jadi naon? Oh, mana nih, cina jauh jauh. Gunaannya anu gampang dia terasa sulit, apalagi yang sulit. Oh, anjir masih kena berpegang teguh karena kemampuan otak seorang. Dari Allah taala di bawah, jadi dilibat. Coba, kedua. Wa mangsakana ila ilmihi memakai gaul tanpa punya apa sing sahaja nu terlalu pede dengan ilmunya. Kedua wa aqlihi pede dengan akal jeung kecerdasan. Wa tamada ala haulihi wa quwatihi berpegang teguh karena upaya kekuatan dan kemampuannya. Hiji wa kalahu Allah taala ila nafsihi siap-siap ku Allah awak dari dicapai. Atuh we kumaneh teh kitu tong bebejak aing ya. Nomor kedua wa qadalah eta jalma anu terpegang teguh pede karena ilmuna, pede dengan akalna, pede dengan kemampuanna bakal dihinakeun. Falam tanjah
maqalibu kita guys. Apa yang dicari tidak akan pernah berhasil. Walam tatayassar ma'alibu jeung hajat-hajatna tidak akan terasa mudah. Gembira eta. Mangeran kana akal, mangeran ting kana ilmu Allah na. Padahal mah Allah teh wajib kasifatan ku sifat kudrat jeung iradah. Naleng. Sedangkan aya sifat kudrat iradah teh ta'alluqna ijad jeung idam. Kawujudkeun ku kudrat iradah, nuweukeun ku kudrat iradah tah mah gampang. Ngadatangkeun harta loba ka Allah makun payakun leuweuhkeun harta ge teh kudu make capek, undang we cai datang banjir Surabi teh ya kabeh. Rasa alumna kudrat jeung iradah kan alumna kana mungkinan. Aya mungkinan teh anu ka hati ku akal aya jeung eueuhna. Dari teh ma yutasawwaru atau ma yatasawwaru fil aqli wujuduhu ada. Ya Allah, itu nanya. Walam makana min asrofil maqalibi wa aqrabiha fil qawati wal ma'atifi aqad al muridu hala suruki wa nihayati fi suruki tariqi qassasahu bil iqinabina kusabab nu diteangan teh adalah pangmulyana kusabab anu paling caket teh pangmulyana kana mutuskeun ayeuna hahalan kana mutuskeun kasulitan. Maka seorang murid kudu sigap ngambil perjalanan alias keputusan. Ulah-ulah. Kamu namanya kalau sekarang itu spekulasi. Kunaonnya kikianan wae ini karena mikir jauh ke Allah, kikianan wae karena mikir lawan masalah, eta teh kudu ket buru-buru. Mana ambil suluk di guru, cek guru ieu maneh kunaon ieu make kieu, maneh make dilatih. Teu papang jeung guru karang kali jeung pangajian guru keur ngaji deui eta teh suluk karana guru ambil deui tah barigina qassasahu bil iqtinai bihi akhirna kudu tantukeun urang alias putuskeun ternyata kudu dicekel salila ieu nu diyakini gagal udah atuh kalau turun naon nu gagal pakola maka menika musabbi min alamatin najhi iku tetep saking pirang-pirang ciri berhasil bin nihayati ing dalam pirang-pirang nihayah finish arujung utawi balik ilallahi maring Allah bil bidayati ing dalam pirang-pirang setar ay bidayatil murid tegasna pamingitian murid minal umumi saking umum di ziyadati halim karena nabantikan di ziyadati halim usulhi karena nabantikan napina murid paman mangkau tibong iku sohaha ngaberes firman bidayatahu inga mimitian man dirujungi kalawan balik ila Allah maring Allah wa tawakkuli lan pasrah alaihi maring Allah wal isti'anat ila muri pangawasa bila bahasa ini ada sih bihi kalawan Allah ayu sila yen tangan napikeun Allah iman ilaihi maring Allah la waranana ala amalihi maring pirang-pirang amal man al ma'rulati kang den nyalakan najaha maka berhasil man pini hayati dalam panutup man ayah hasolat tegas hasil beriman okwal usul wa amina jeung aman man wa amina lantin amankeun alai sokoman minar ujungi saking balik minar torik saking jalan wa man lanti wa lam yusohi kang orang ngabereskeun man dalika ing mengkono bidayah lima kalau barang takaran untuk ingsun in koto amangka putus ya in koto amangka putus man waru jalan balikman min haisujaat saking palihan datang olah nandika sopo ba'dul arifin sama lipir-lipir ahli marifat man utawi wong iku dona nyangka man anu sanaman iku yasiru nepi man ila mari Allah bikuirilah kalawan niat Allah koto ama kamutus Allah bihi kalman wa man wong ista'ana iku muri pangawasa man ala ibadatillahi mari raga binafsihi kalau kawakan wakala maka masyarakat Allah ila nafsihi mari kawakan sumakolat menganti kamu sonim man utawi wong iku asrofon mencorok nama corok itu di sana bersinar hidayatuhu opo ngawitan man bi'an amaro kalawan nyata ngaramekeun man awqatihi pirang-pirang waktu man bi'an ma itu anti kalau pirang-pirang warna pirang-pirang muat wal aura di pirang-pirang wirid wasabaro jeung netepan man ala dalika mari mengkono anu itu an ulal musabaroti kalawan sakabena katetepan
Asyraqat maka mencorong bersinar nihayatuhu okupan untuk naman di ifadatil anwari kalawan luber na pirang-pirang cahaya wal ma'arif pirang-pirang ma'rifat alim-aliman wa zawali kudurat nafsilan irana pirang-pirang larga nafsu al-hailati kang halang baina teman wa baina wa takameran ala wajin maring jalan atama kang wis sampun wa aksud sabarina wong iku bi aksi kana sabarina wong pamangkan mangka pamanute wong iku kana aya man iku qolilal ijtihadi ketikna subuh-subuh bi bidayati ing dalam kawitan lam yasu maka hasil beriman isrokun opo mencorong bi nihayatihi ing dalam nihayana walau purido jeung lamun dipastikeun dikira-kirakeun ana opo man iku putihan dan buka alai sapa man kana mangkaya patu iku ala wajib bari jalan an afak kang leuwih min goiri sanulian wayang kamilu jeung mungkin annal mana pemana iku man uti wong iku asrokot bidayatuhu asrokot mencorong apa bidayatuhu aina bidayah man biruji kalam balik kalam Allah taala wal iltija ilan nyalindu ilai mari Allah asrokot maka mencorong apa nihayatuhu nihayana man biusulil wasli kalawan hasilna tumeka ilai mari Allah patakul maka aya hadihi apa iki asrokot nihayatuhu ibaratan iku ibarat uhron kang sejen muafiqatan kang lakuran 5 nama mana barang qoblaha kang tetep ing dalam sadurunge ya ibarat wa moti barang kula kang ucap ing surikna awalan ing dalam kawitan iku aula lebih utama kuan harul jelas selanjutnya min alamatin naji bin nihayat arujung ilallahi ta'ala fil bidayah di antawis ciri-ciri jalma anu bakal berhasil di garis finish sok balikeula sok bajalan Allah di garis setan. Di antawis ciri jalma anu bakal sukses di garis finish wa wartos heula ka Allah di garis setan. Amun dina hadis istihoroh menjelaskan ini anak jika bab salat nawafil la khoba liman istahoroh wala nadama liman istasarok. Terugi zaman sok istihoroh mual menyesal zaman musyawarah kunaon santri lamun arek milarian di bojo teh sok istihoroh heula arek buka warung arek naon tindakan nyiimah karena istihoroh teh bagian daripada wasta'inu bisabri wassalam dengan aplikasi hikam zaman istihoroh teh asli nama wawartos lakau dina bidaya supaya nihayana finishna endingna well gitu. Masya terakhir man asraqat hidayatuhu asraqat hidayatuhu siapa orang yang bersinar di garis setar akan bersinar di garis finish contohnya pembalap Ducati Lenovo pembalap Spanyol Marc Marquez setarna sae finishna sae tapi maknanya lalu mudah-mudahan yang manfaatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.